Bismillahirrahmanirrahim. Opat rupa ngabatalkeun kana wudu, coba bilang ku maneh ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salasa hiji kubul duburna bae lian mani. Kaduana leungit ngokal sebab edan, sebab resa kalor jeung ayan. Angin jelma sare nu rapat biritna, kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki duanana pada gede, batal soteh antel jeung lain mahromna, serta teu make hahalang antarana. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur, bangsa jalma ku dampaleun di lagar. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur, bangsa jalma ku dampaleun di lagar. Hari syarat wudu sareng syarat mandi, eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, 2 tamyiz, 3 suci tina nifas sareng haid minggu di istri. 4 ulah aya barang anu nyaga datang cai kana kulit kaya getih. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. 6 nyaho kana kafar buanana. 7 ulah nekodkeun sunah ngumbahna. Kadalapan caina anu nyucikeun, sareng anu 2 deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu, hiji tuluy 2 manjing waktu. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu, hiji tuluy 2 manjing waktu. Wallahu a'lam bishawab.